kali kimah dikali-kali-kali handek ku anak dengan nganyari nganyari diri apa nggak mau kaseni aduh gara pamiar tawa yang kone dak kaseninya ulah ukur rasa ngandung maksud jatuh wujud dapat satu ronggong kladam ning ring tubut akal nyungar ronggong kladam ning ring tubut akal nyungar aya kalawatra syihuna parabuta kiadi aya naon kang? Urang teh pan dibere lahan di dieu ku raja keur diplakan palawija. Ari akang arek merak naon tuh? Arek melak naon? Ye, akang marek melak kopi we anu aya mangpaatna. Da akang mah beuki ngopi. Ari akang kumaha sih? Naon manya kopi dipelakeun hor ari kitu naon si kopi lain aya kopi masuk dipake dina sirah lamun panas tamat topi topi lain ari topi mah lamun urang nginjem duit ka batur tuluy teu mayar teh ka topi katipu eta mah teh blagug lain ka topi mah lamun urang nutuan beas eta teh ka topi tipung meni jauh eta mah teh blegug dek tipung lain tipung mah lamun urang ulang tahun sok nyer sangu anu koneng tumpeng atuh eta mah teh ye blegug lain ari tumpeng mah lamun urang sare jeung pamajikan suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan eta mah lain ditumpengan mah dikenyot beung dicupang eta mah lain cupang mah lamun kolecet ya geuning kolecet kapal capung kita mah ye lamun capung mah geuningan urang lamun ieu teh dihandap grebel ka luhur eta teh capung eta mah ngepung si teh blegug ka mana karep ngomong teh kang urang teh boga lahan di dieu nya eta nu matak de kurang mangpaatkeun lir pendra barang nucup gunem raos dina obrolan ieu buta-buta sapratane pun Raden Antarja anu nuju nyamer jadi sapatos jalma anu linglung teu apal jalan sampurasun ye jadi aya naon kang itu aya jelema kalana kulunu ka dieu wah mana kang itu tempo kulit maneh wah kade kang kade sing waspada perak urang tanya heula calukan ka dede woi
Kadieu silai. Punten weh bulan. Ye. Itu jelema teh rupana mah kasep. Eta Kang. Naon? Eta alus pisan euy jaketna euy. Alus jaketna euy, ongkos sisit orai. Piraku si teh. Itu coba tanyakeun Kang menang meuli di mana itu teh? Dah, tong loba omong sia urang tanya. Hei, nu di mana anjeun? Rek mangkat ka mana mulih di mana? Weh, punten weh, kulan bade ngiring ngalangkung. Oh, bade ngaliwat. Sumuhun. Manawi weh, manawi aya jalan di dieu. Aya jalan maka ditu. Tur nuhun weh. Ke. Ari ieu teh saha teh ya? Ngenalkeun weh. Abi teng nami teh Anta. Anta? Heueuh terusnya deui Anta. Teu aya. Oh, sugan atuh Anta ka dituna aya. Coba Ki Adi curiga teu maneh ka ieu jelema. Antu biasa Kang ah. Oh, Anta, urang mana maneh? Jauh kaula teh kulan. Di seberang bari mentas lautan samudra jeung benua. Wah, jauh-jauh teuing. Maka samudra jeung benua Ngalewatan samudra Atlantik kaula teh. Punten we, ieu bade ngiring ngalangkung, empeg arek ngaliwat mah. Nuhun. Mung kaula bade tumaros ieu teh. Nanya naon? Cing, di ieu tempat teh kareka banasapun nagara naon? Oh iya, leres. Ieu teh nagara Trajutisna. Nagara Trajutisna, leres. Nuhun atuh nuhun bulan. Dupi anu gumanti aji di nagara ieu saha? Sang Nalendra Prabu Nalaka Suraboma. Oh, nuhun atuh bulan. Mak, nuhun. Oge kaula bade tumaros deui ieu teh. Dupi di tempat ieu teh aya kuburan atana pintu. Ih, eueuh sia. Eueuh kuburan eueuh naon di dieu mah? Gas di dieu mah mun digali ge. Tapi naha kaula ungas ingus belah ditu bet aya bau bangke. Bilih ieu mah salira teh percanten urang cokot. Gali di ieu tempat lempengan-lempenganna bauna. Yeh, ulah sia. Ulah gula gali di dieu mah gas. Kumaha lamun bijil gas teh? Duh Kang, hati-hati euy. Kade ah. Naon pangna nyarek? Pangna ulah digali ku naon? Sugan we aya bangke naon gitu, bisi ieu mah. Ulah. Cek ulah. Naon sabab ulah naon? Jelema teh naik gigi melotot ieu dek. Naon Kang? Buka mata, cing urang dagor dia Kang. Aya kasang tukang pangna nyarek aya naon ieu? Kaula hafal di ieu tempat aya bangke anu ditentukan. Oh. Jadi ketahuan. Dibejakeun nuhun teu dibejakeun. Ruksak ayeuna gini ku kaula sampean. Oh. Ngadonung tun Raja Wisuna sampean. Apa kau wani marang aku? Ora wani dening apa kulanang. Aji mulati tegak karyaya. Suramarta Jaya Marta kurang ajar. Bejakeun di daerah Hasianan. Di dieu mah naon? Berarti hayang lepas nyawa dina raga. Gusti, naon? Ieu tingali aya makhluk nu bade nyieun karusakan di dieu Gusti. Di belah mana? Ieu di dieu Gusti. Haling.
Saha sampean? Kaulah anta. Orang mana? Kaulah orang jauh. Rek naon ka dieu? Kaulah rek nanya. Dia tempat aya kuburan atau eueuh? Kaulah teu percaya. Kaulah nyaho dia tempat aya bangke anu ditetek anu dimutilasi. Kurang ngajar sia. Walad dia balad. Kula Gusti. Hayu ulah nepikeun kalolos ieu jelema bahaya. Tingkar ieu jelema kapung ngogok boya mangat ieu jelema. Majulah kurang ajar. Ayo jadi lawan jadi. Wah, ieu jelema bahaya ieu, bakal nyahon, bakal kabongkar ieu rahasia ieu. Ayo maju sia, maju kurang ajar. Wajah. Pusing sia. Wajah. Wes. Modar sia. Wes. Buset, aing dibanting euy. Alah, lieur oge euy bantinganan euy. Maju sia. Wes.
Untung didengkek aing. Ngaku sia. Aya kasang tukang napang na ulah digali naon ieu? Kaulah curiga. Bejakeun lamun dibejakeun, nuhun teu dibejakeun wayahna lepas nyawa di naraga. Aduh. Kumaha ieu teh euy? Bejakeun wae kitu. Tapi lepaskeun heula. Lepaskeun heula wing. Oh, dilepaskeun. Dilepaskeun lamun ayeuna keneh daek waksa. Ayo. Sok. Alah. Nuhun kulan. Aduh. Si Gusti pae. Di naon tong loba omong sia. Aing ditinggalkeun keung keur mata di aya pocong. Bejakeun sia. Lompat, ngejat, diudak nepi ka iraha wae ge. Nepi ka mana wae ge. Bejakeun sia. Guala keningi jelema teh kawas brimob. Bejakeun rahasia naon di tempat. Sumuhun kulan. Aing kumaha ieu teh nu ngabantuan ngomong. Kieu saleresna mah aden sok bejakeun. Sabenerna mah di tempat teh memang aya kuburan. Heueuh nyaho. Bangke naon eta kaula nanya teh. Ampun manusia. Lain manusia adalah kaula mah. Orai. Wah. Aing mah kumaha ieu teh. Aduh, bejakeun wae kitu. Memang sabenerna mah ieu teh kuburan kulan. Memang ieu teh aya rahasia nu dirahasiakeun. Tah, bejakeun ka kaula. Tapi kaula ieu bener moal dinan moal tenang. Moal. Geningan uninga geuning aya kuburan di apal kaula mah. Asal salametkeun we kaula upami ayana naon ulah dilibetkeun. Da kaula mah ukur tugas di raja ngajaga ieu tempat. Moal sok bejakeun ayeuna keneh. Sabenerna mah ieu jalmi anu di ruang di dieu saha? Kulan saha? Tong sentak-sentak atuh bersing aya pejit nolol di tukang. Tobat aya kumaha ieu teh? Kakasihna anu di ruang di dieu saha? Samba Purwagana. Samba Purwagana. Muhun kulan. Jelema ti mana teh Samba teh? Moal dikumak moal. Ayo tuluikeun. Jelema ti mana eta Samba teh? Putrana Prabu Batara Kresna kulan. Wah Batara. Kunaon aden? Lancok kaula teh Samba teh. Adina, aduh aing gaceplosan dia kumaha. Adina siapa ieu teh euy? Kusaha ditandasana Samba? Bejakeun jawab jujur. Kurayina kulan, kurayina leres. Saha ngaran rayina? Nyaeta Gusti Prabu Nalakasuraboma kulan. Kakang Samba. Ku Prabu Nalakasuraboma leres kulan. Kaula teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu. Nalakasuraboma teh eta teh minantuna raja kulan. Raja anu kapungkur mah nyaeta Prabu Bomantara ku anjeun. Mung tos seren sumeren kerajaan teh ka mantuna. Kasaha? Ka Prabu Nalakasuraboma nyaeta sateu acan janten raja mah kakasihna Raden Sutija. Kurang ajar.
Komo kadengen-dengen lamun kitu carana mah. Coba papai riwayat kaulah yang ngadenge. Naon alasanna kumahanya? Naon alasanna eta jelema? Sugan nyaho maneh. Alasanna naon pangasama ditanda sakuna ka Suraboma? Sok caritakeun. Kieu ulan ari Gusti teh Gusti Bomantara teh kagungan putra nyaeta Dewi Trisnawati. Ari Gusti Batara teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Setiaboma. Ari raja teh ieu nagara Trajutisna teh kagungan istri geulis. Mung ramana teh teuruh dendawa. Ari putrina mah nya geulis. Dewi Trisnawati kakasihna nya ngalamar ieu ramana putri teh ngadeuheus ka nagara Dwarawati Karaton Melaraya. Kulantaran putrina teh bogoheun ka putrana Prabu Batakresna nyaeta Raden Samba, nanging sumping ka nagara teh atuhun ari Gusti Batara mah bade kagungan besan ngan ditaros